ngagoda mata jeung raga ngan lakon dua manusia nu awalna mika cinta kahalang ku cita-cita ka ieu teh lalakonna hiji mangsa dinten Jumat abdi pamit arek angkat nyiar ilmu manfaat supados luhur darajat abdi teh dipamondokan nganinggalkeun karinduan dipisah ku kajauhan cinta butuh pangorbanan terus laningan tepat-tepat sareng anjeunna tersayang anjeun pendap jeung parawan gelisna kawas biduan duh Gusti abdi sengsara mencintai hiji wanuja cinta abdi saleresna dianggap cinta nurjana duh Gusti abdi tulungan ate nuju ganyerian lalaki nu janten pilihan dirabut para walian dahar abdi teu mirasa sare abdi henteu tiduran raga abdi rasa neurang sebab nimutan anjeunna socang ngalih ci soca abdi kawas jalmi buta emutna sababna cinta akhirna jadi nalangsa ieu serat janten hasrat tulisan wawakil lisan jeung kertas janten tugas jurmang sinu janten saksi mugi Gusti ngawidian magentos kana langsaan ngilangkeun kaperhatian digentos ku kabingahan lagi ungkapkeun ka Gusti simak dimasrahkeun diri tina setan sareng jalmi